Sapopoe kandelali sasauran basa Sunda kaindung jeung ka bapa kalancet jeung ka adik sing terapi bari ade budi basa Sunda basa indung urang Sunda. Di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing giatna hormati ajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda. Ditenan dina kamusna ka koran jeung majalah sing ngarti ulah salah.